Bismillahirrahmanirrahim. Nitih wanci nu mustari nigang mangsa nu sampurna. Ayeuna parantos waktosna ieu rombongan calon panganten pamaget sejadi papa kumang rupi upacara adat di kawitan. Di antara tanda-tanda kekawasaan geus diciptakeun pikeun aranjeun mapasangan hirup. Sakan aranjeun merasakeun katingtriman di sagigireuna. Satemena nu kitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu balalikir. Sinjang kiru sejatining wayang binjang ledang ing audang Satria papakeun raja anu disebat tarawira pahlawan tambah nusa satria ngelan bangsa bangsa menjaga kancana Guru Sewu Gajah Mata Perwira bagianan Perludenya deringrang berjuang di medan perang agam dan perwira bikin yakin keselirang Tuhan kanijing silang dinalakuning bebeng buku perwira sejati anu kiat tahan uji kerekatan negara dagang penting langirabi perwira utama Mamang sermaning gending keterjang di samping angkat cici yang cicing Kuciri sayang ganda
Ganggakeun ibu hajat bapak hajat. Pilih pada nyawer ka mamah molen lengser tiga Manis kantung. mesemi Ayo orang suka sirna pang bagerna. gawe bu Mamah molen oya keno. Bapak hajat. Ja ja ja. Ibu hajat. Disawer. Keluar. Ja. Ja. Oh, lirikan mata pada terasa pada sopan rata-rata suka gerta. Ibu besan panganten pamagen bapak besan keluarga besan dengan kantor. jeng iri Rombongan calon pengantin di rata-rata. Ibu besan bapak besan dengan kantor. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kakasepuhan sadayana anu parantos masihan caweran cenaka mamah molen sareng aki. Mohon cenanya aki alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun pisan anu pas pangbageurna pokona namanya anu parantos masihan saweran ka mamah molen. Mudah-mudahan sing ditambikeun di rezekina amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pamayang anu karelis babageun raja sadinten.
hari persembahan Mojang Priangan bersama Simbar Kancana kerjasama dengan Zelda Wedding. Diruksukeun kebeung Bojang Priangan. Padu bojang kan. Aduh pancelis. Mojang Priangan kembang tawis pembagian terhadap jengut oke pedasnya cas mata kuas aturan wilujeng sumping. Yap anak hingkong koyang kembang malati tawis pangbagia ti ibu sareng tirama. Ya Rabbi sholli wa sallim. Wajabat syukrana menja'a lillahi marhaban nurul aini marhaban jadal husaini marhaban ahla wa salam marhaban ya khairul kain. Min saniyatil wadah wajabat syukru alaina manja'a lillahi dikentongi diadangi ora teka iku bakal cilaka dikentongi diadangi ora teka iku bakal cilaka dawuh Nabi sekabeh umat Islam aja tinggal sholat siksane berat esuk ing alam akhirat sugi sawah
suki mopi esuk mati tunggangane kati harta benda orang inti sing intil Allah secuil eling-eling sakabeh umat Islam aja tinggal sholat siksa ibarat esok alam akhirat col anjang datang deui sangga sapa barakali ngahiana ngajanyeri tora col anjang datang deui col anjang datang deui sangga sapa barakali ngahiana nganyeri toroco anjing datang kukuring ditutup ku anjing dibuka tutup buka rusak hangcinan kukuring ditutup ku anjing dibuka tungtung nama pantong muka salinan mana nyeri teh nyeri hati ditambahakeun geus teu sabaran kami persilakan seluruh tamu rombongan dari calon pengantin pria. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan di sebelah selatan. Kami persilakan untuk seluruh tamu undangan dan panitia untuk menyiapkan tempat duduk karena tamunya lumayan cukup banyak. Hadirin yang berbahagia, demikianlah persembahan kami sebagai penjemputan rombongan calon pengantin pamagat Simbar Kancana oleh produksi SMK Kesenian Putra Nusantara Majalengka kerjasama dengan Zilda Wedding Ratna Salwa dari Majalengka. Tak lupa juga para pendukung Diva Sound System, Tiara Nada, dan CPS Production mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.